Boga anak tawa incu, kaderek tepungguh laku, kedah didik buru-buru, supaya bogaan ilmu. Wajibna milari ilmu, tapi ilmu nanu perlu, jang menerken tingkah laku, ibadah moal tumamu. Tanpa didikan agama, hirupna sakama-kama, sok mawakana doraka, di akhir pasti cilaka. Dulur-dulur sadayana, putra didik saenyana, sena bisa ngarajina, supaya bener hirupna. Niatan karena Allah, rek ngahirupkeun agama Allah, rek nanjerkeun agama Allah, eta jalan sabilillah. Taya takti keur berjuang, sangkan agama cemerlang, iwal ngadidik putra urang, kana hukum sina terang. Niat urang kade lepat, tujuan dunia akhirat, kade urang reka bengbat, ku sistem bijil ti barat. Mun geus niru urang barat, jadi lampahna maksiat, warani nembongkeun orat, ku Allah pasti dilaknat. Mun putra tanpa didikan, sok nyieun kaberengsekan, laku lampahna teu sopan, kasepuan ngalawan. Akibatina tontonan, eta jadi mangaruhan, robahna ka budaknyaan, jadi kosong pangajian. Geura di zaman kiwari, loba budak nu teu ngaji, kana ngaji api-api, teu cara lalajo TV, lain nyaram nempo TV, tapi masing ati-ati, kaderek ninggalkeun ngaji, bisi teu boga pangarti. Pangarti dasar agama, ilmuna alim ulama, mun tanpa ilmu ulama, eta jalma kawas domba. Sapalih para sepuhna, mun budak kedul ngajina, teu aya tanggung jawabna, kitu di zaman ayeuna. Kiwari loba bebenjo,
barudak resep lalajo komo mah aya video kana ngaji jadi poho barudak geus pada tengil kana ngaji jadi nihil mimitina lalalilil tungtung nangalagu tilil cek muda-mudi mah top di mana aya bioskop komo aya selekta pop ngaji mah jadi kasetop tuntunan jadi tontonan tontonan jadi tuntunan ayeuna geus kanyataan urang barat diturutan dulur di zaman kiwari masing bisa mawas diri caketan para kiai putra didik senang ngaji Kangjeng Nabi tos ninggalkeun dua rupi ngaramalkeun nu dua moal nyasarkeun anu bakal nyalametkeun Al-Qur'an nu kahijina kadua sunnah nabina sing page anjeun nyekelna kade anjeun rek lesotna sareng nabi tos amanat cekel sunnah masing kuat jeung sunnah para sahabat anu tos kenging hidayat cekel aturan agama turut nasihat ulama piwurukna tararima ngarah teu keuna ku hama turut ulama akhirat nu mawa kana maslahat dunia sinareng akhirat supaya urang salamet ulama akhirat cerdik mere papatah ngadidik kana hukum leuwih telik bari waro sarta apik dulur kade arek milu turut kana hawa nafsu milu ka ulama su mun milu anjeun katipu cirina ulama su mawa hukum kana nafsu aturan diliku-liku mementingkeun sisaku